Iya tuh. Nah, main eleh bae aing. 1000 dukun bae ngiteang-teangkeun. Jelas mah eueuh, moal ge dompet aing kosong duitan. Aduh, kawan ade aing nangan dukun ieu nya. Samper-samperkeun ku aing. Eueuh nu jelas hiji lah. Coba aing ka hareupeun lah. Dukun mah mangi nomor. Aduh, aing main elehan bae deui juga. Aing ieu ka hulu. Isin mali aing ka budak mah kotok eleh bae lah. Dijual mal beukeun budak. Bangsat emang bener sia tok. Isin aing bae aing mangarawat seberat berjuta-juta yeuh. Diasakeun ganya. Dibikeun, moal udahekeun para beundekeun poin kalele lah. Tembus aing ieu tah. Tapi eleh di aing aduh. Pusing ka hulu ieu. Kita iya aing ditoge lah. Pas keur penting ngimpi teh seng. Kek. Bang amat teh kaburu aing ribet tengah ngising lah. Ngau aing. Oh, anjing itu mimpi. Udah kemana? Nanya ongko mah mabur. Kirim rumah. Mana ya ini? Wah, di dia ya tempat menangannya. Tadi isi ngecek main. Aduh, parah ya keluar gedenya. Banda beakan pakai masang menang itu bangsa tuang lah. Yot, dulu. Baru sing amat aing ya. Coba aing tehar bulan bae jelema keur harees naon tanyaan ku aing hiji-hiji. Air aja itu mah. Wera, kenal di dia. Keniun kan hujan meureun. Oh, sih ya. Oh, eta Sara pulang nama. Pos temenang manggi bikang tulis media. Iya mah, pasti nyaho bae. Unahan, batur aing. Oh, menang kenangan meureun enggak? Oh, sedih itu dia. Aing mah. Menang kenangan enggak? Iya. Atep. Wera, ngomong-ngomong saya penting ngimpi non. Mimpi kayak kedeng-kedeng. Aing keur penting mimpi ieu. Aing keur penting mimpi cangcut aing leungit. Dia aya bae ngimpi cangcut leungit. Baraha nomornya? Halo lah, bener aja meureun aing mimpi non. Tapi aing mimpi cangcut aing leungit. Cangcut aing mah nomor 35. Cangcut aing. Heuh eta, keurang ku aing ngadong jelema di dia. Aya di aing yeuh. Mantep jasa ieu nomor. Duh, lamun tembus ke aing berdinya. 2000 bae ulah gede-gede. Bohong deh mah. Neng, ini kan penting ngimpi non. Kebenar ini kan penting mimpi di. Kenapa? Mimpi bobogohan orang baru. Kedong. Wih, cocok jasa ieu nomor. Geus ieu mah tembus kedong. Pokoknya lamun tembus urang jalan-jalan da deng teh. Oke enggak. Nah, muter-muter doang gitu. Lah, mau dimangan ge panjang-panjang di diku. Jangan gitu ya. Lamun tembus. Mun tembus mah enggak pede aing tembus. Tembus sama yang pakai softtek meureunna. Ih, bisa kayak gitu aing. Mesum dia mah. Ngangkeng ruangan dah. Teh tadi saat teh. Eta nu keur ku aing ceritakeun, eta ganteng teh sari itu mah. Ganteng emang, tapi baloon doang. Aduh, si Aira bener nih teh ieu mere nomor ka aing nya. Aing teh di pasangan, aing mesti keluar yeuh. Pasangan ku aing pokona tembus da yeuh, jalan-jalan aing jeung ngana yeuh. Muter-muter pemda ajeun ku aing. Coba karep lah, dengan teh jelema yeuh. Wah, beneran ieu si teteh warung. Coba tanya lah. Teh, penting ngimpi naon teh? Mimpi nomor 5. Nomor 5. Yuk, cocok banget tuh impiannya. Kak, terpenting ngimpi naon, Kak?
Ai kula mah teu pina naon. Pimpinan naon. Aduh. Kemarin kita mailnya 5.000-nya. Aduh, poho teh. Naon katanya? Teh nunnya. Wah, nomor 5 ieu. Aing boga hutang 5.000 kanyana. Nomor 5. Wih, kebenaran ya Pak RT yuk. Weh Pak RT. Weh, Keur penting ngimpin tok. asana ngimpi ya. Ngimpi. Nomor berapa? Amun teu salah perasaan si 3. Waduh, cocok jasa yuk impian. Aduh, pokoknya tembus be ya. Naon ieu? Biasalah ya, aliran togel kos kieu. Tete nunnya. Sip, siap. Beneran ya Cile. Woi, Le. Wih, lu apa? Gua aing mah Cile. Gila. Ih, ya Cile mah eta. Cile apa lain eta? Coba ku aing tantang yeuh. Woi, Le. Iya. Ih, coba aing mah. Tunggu ieu, aing tadi di Tajong bas ya, main bola di tajong. Ieu dia le di ditu. Lo ingat apa kan gua tendang. Semono eta. Lihat tuh aing ya, aduh. Pas tuang kredit bae mau buku. Biasa le aing keur ngecek togel ieu lah. Paras ya teh. Main togel bae, beunghar moal, belangsak hos ya. Kosna ya pasangan aing keluar pasti tembus ya le. Aing tadi geus nanyaan jelema yo, tadi yo. Pokona eta nomor 35 bae. Aing sepeda jasa yo. Pokona di pasangan ku aing menang nang elih pasangan ku aing mah. Lah teh teh hayang emang dia tembus ge. Akan nulis itu mah haram. Le, pokona mah ku aing lamun tembus yo diberet ya. Oh geus, aing dek dibere mah ku sia. Tapi mun sia menang kabaran aing nya. Oh sia mun teu. Legi kita poe. Le, dia tadi ngomong haram bae. Geus teu ku aing dong tembus ku aing kabaran. Nah, Lah sia teh aing menang. Lepehan aing eleh bebeja ka aing. Lah sia stres glegit gua aing sia. Ya Allah, teh, togel mah haram teh, masak beunghar moal sia. geus repeh le, dosa mah urusan aing. Pokona ieu lamun tembus ku aing bisa dibere. Nah, Bener sia nya, mun tembus mah. Wah aing didukung aing kitu mah. le tadi dia haram-haramkeun. Poe aing teu penting menang kudu alam aing. Batur aing ge tembus 4 angka. Bener sia teh. Mun bagi dua nya. Oh, Emang siang ngipin naon gitu teh. eta aing ngimpi ngitung sapu di posnya kuburan teh. Hitungan sapu aing. Hubungan. Oh tenang teh. Wah bantuan. Ayo itu teh. Itu ge. Tenang teh, tenang. Teh tuh nama. Aduh, bohong aing ngomong cak anggeus geus numpat bae ka. Aduh. Ih. Ayo. Aduh, lagi saja tah. Emang kayak urusan nama Cile bolongon emang kali anggeus aing ngomong mah numpat bae kana. Aduh, aing. Udah bener-bener emang preman TA lah. Woi, sia ngarawang sorangan bae teh geus edan. Aing tadi katimun Cile di dieu. Cek aing ngimpi ya di posnya makam teh. Aing ngimpi kita ngabersihan makam, main numpat bae kan nya ka ditu. Aduh, aing. Coba ge cantik ka ditu. Woi, tap. Ieu naon tap buku tap. Iya mencakan togel aing 5 pokoknya tembus bae. Paling beres ya yo. Duh. Weh, bener ya berenya. Oh. Ai si Tile nak ka mana Tile? Disuka. Pos nu aya makam jadi di ditu. Eta ngitungan sapa beung jadi di ditu ge. Jangan ge. Oh, pegawai ka si Tile. Nyamuk. Geus keberjaan meureun dik bere. Tadi jangan balik-balik yo. Aduh. Aing. Ajo aing ka ditu yo. Kalau jangan ge karunya. Ku jauh pan. Deket kadinya mah lumayan lah. Geus aing mah kajeun. Yang penting aing kieu nya jatah. Oh, bagi-bagi. Pokokna mah kudu intina sia mun menang bebeja. Pan sia mun eleh bebeja bae, mun menang cilok. Oh, engke kalau tembus kan diberet ya. Guys, pokoknya mah kieu teangkeun Tile ka ditu. Nya jelaskeun eta sapu teh keur nyapuan makam we tadi hitungan. Pokoknya geus sia ka lah. Gerak. Sia menang bebeja sia. Oh. Sia Paling bohong. pokoknya di barere mah tembus mah. Jurang. Oh. Di dia lah nya, nah hitungan lah. Aing pokoknya 35 tembus ya. Tuh. Terus aing pindah lah, sarieut di dia lah. Ngopi heula naon aing di imah. Mantep ya. Si Atep dia out. Wah,
beungharun ke kuhara rese. Lihat aing hirup belangsak bae yo. Mana yo? Tah, sia sapu ruangan. Ah. Ruangan lah. Beunghar mah yo. Hirup belangsak bae. Duit haram ge ai menang duit mah. Nah. Capek bohong kok bener ya. Jangan ngerjain gua lagi. Bodo amat lah. Udah main edan di na yo. Anh itu paham kalau di podui. Masing ruangan. Kos nu edan gini ya aing. Catet gawan kanya sana yo. Aduh. Udah pilih aing lah yang penting menang duit. Gel, tuh si Tile tuh. Perhitungan sapu belin. Si Tile dan Ata sapu di tuan. Kau, datang kan? Wah, dulu. Woi, le. Woi, sing ruangan. Jangan le. Pokoknya ben lain hitung lah. Kenapa nanti hitungan sapu? Tadi ancan angis-angis sih sejam di dia. Bener. Bener, Peng. Jadi udah sang hitungan sapu. Si Atep, aing keur ngadukung si Atep yo. Woi, siapa di tanah berdan kuburan le? Nah, dihitung di si sapu. Sia mau nyaraho lah ujung-ujungna lah. Artinya salah paham le. Di Pemahaman, sudah pemahaman, sudah. wadengnya sama meren. Siapa di tengah berdan kuburan le? Di situ non sapu dihitungan. Masa itu ngabel iya, ngabisan kuburan. Atuh tadi si Atep papang jeung aing. Atuh batur ngomong langsung umpat bae, can anggus batur ngomong. Tuh ih. Si Atep ngecium mah gawen bungun aing. Aing kudu edan, dina hitungan hiji 2 kilo 4. Saya lewat, pokok deui aing. Itu salah sia lah eta mah. Geus jangan ngesar ya ya, nyapuan kuburan. Asih da ka mana? Hasilnya muter di sapuan kuburan. Asih da ka mana? Oi. Aing yang Atep, urusannya di Atep mah. Oi, siapa lah? Gel, Jan. Puan aing suka nyeri lah. Siapa? Ya, yuk, lah. Lah, ya yuk tadi naon meureun daek bae dititahan. Yang tile. Di kumaha urang? Sampai duaan. Gua enggel sih lah. Gua mesti nyapuan sorangan mah. Nah, beneran ya udah kaleutik ya. Udah. Tambah hiji 2 hiji tambah 2 tilu 2 tambah tilu 5. Naja boga dia tilunya. Hah, bolu. Naon si bolu? Tilu dia mah Najwa tilu kek tobat ja Najwa aing mah pusing ka dia bolu-bolu onde. Bosan aing ka dia. Tilu, heulah. Aing tilu. Berarti boga aing 5 nya? Heeh. Gitu. Nih, yuk tuh. Tilunya ya boga aing, ya boga dia. Ya boga dianya, ya boga aingnya. Ya, ingat kan ya. Oke, rapi-rapi. Huhuy. Tuh. Gas. Bener ya, tilu 5 ya kedeng keluar ya. Kita budak boga di mana di nomornya? Gas aing batakan. Cocok jasa ya nomor, pokoknya tembus ya. Aduh, mantul pokoknya ya nomor. Yuk, bersihan saya yuk. Bisa baik lah. Woi, siapa yang panggil si Tilen Can? Wah, anggis manggis ya. Tadi main keur ngitungan sapu. Aju si ayeuna disiaran ku si Tile. Jamun kepanggih beak si Tile tep. Woi, geus kabur itu sia. Disiaran si Tile. Aduh, urusanna berat sih lamun jeung si Tile mah. Aduh, nya. Tadi beres aing. Nah, udah tuh. Lawannya terame amat. Naon dari ya sampai aingnya di apa ya? Woi, menang meureun saya eta ngadu kotok. Oh iya. Woi, mantap di mana? Sia takut kamera. Aing eleh ieu kotok. Diran eleh we ka dieu. Dia menang bere repean bae. Oh, bener. Teng. Ngopi-ngopi. Woi, Seng menang. Cek sia aya masalah di Tile. Dah ada sih. Si Atep. Salah naon? Anjang jam. Si Tile tadi ngitungan ieu sapu nyawa mah orang di tengah bersihan kuburan sama salah paham mena salah paham yuk ayo nah di atas tengok bosan lah masalah ini ampun Woi, Atep, ngisi bang sia.
Atep. Finishing doangan. Bau-bau nama aja di dulu yo. Tak, sudah. Turun jadi yuk. Bangsat doangan. Karma di air. Wele. Woi, Tiga. Tadi di sisi ya malah. beresan sih nyapuan. Terus tiga ya. Bersih gua ngomong mau. Gua. Kumaha sih eta? Si Atep. Dulu ke sete kalau awi. Dinaunkeun ku sale. Oh, tak kan ke budak-budak biasa. Anda budak. Iku mah urang heula. Jadi yuk. Gua mau modal nak batur eta. Jadi. Budak-budak jalan yuk. Itu batur dia parah amat ya. Aduh, siap kita aja togel mah, makan dari dia ulah main togel. Aduh, parah. Ayo gimana? Main mau lihat udah. Ayo, dia tolong dulu ya. Tinggal ke bel dia.